Sampurasun, tepang deui sareng simkuring hayati mayang arum. Dina dinten ieu simkuring moal medar perkara materi-materi pengajaran bahasa Sunda. Tapi simkuring bakal medar ngeunaan soal-soal anu biasana keluar dina ujian sakola. Jadi dina dinten ieu simkuring bakal medar soal-soal anu keluar dina US. Latihan soal US pra US bahasa Sunda kelas 12. Soal nu kahiji. Saking ku bangga jadi urang Sunda, ai prosidi nepi ka ngadegeun pabukon anu eusina buku bahasa Sunda wungkul. Kecap bangga dina kalimah di luhur teh teu merenah. Kecap anu paling merenah pikeun ngeganti kecap bangga di luhur nyaeta A. Reueus, B. Hayang, C. Lila, D. Bosen, E. Kungsi. Kira-kira jawabanna naon? Aina urang tingali hiji-hiji hatina. Reueus dina bahasa Indonesia nyaeta bangga. Hayang dina bahasa Indonesia mau. Lila lama. Bosen bosan. Kungsi pernah. Tah lamun geus dihartikeun kieu, berarti urang apal? Jawabanna tina kecap bangga bahasa Sunda anu merenahna nyaeta reueus. Jadi jawabanna reueus. Tah, beda deui lamun kecap bangga dina bahasa Sunda, dina bahasa Indonesiana hartina hese, susah atau sulit. Kuring bangga diajar bahasa Sunda, berarti saya merasa susah belajar bahasa Sunda, atau saya merasa sulit belajar bahasa Sunda. Jadi, bangga dina bahasa Indonesia jeung bangga dina bahasa Sunda beda arti. Soal nu kadua. Kasimpulan dina ieu sawala teh nyaeta kagiatan paturai tineung anu lumangsung dinten Sabtu ping 20 April 2018. Kecap kesimpulan leuwih merenah lamun make kecap A. Kacindekan, B. Akhiran, C. Panutup, D. Purpose, E. Saran. Tah hayeuna urang tingali harti-hartina kacindekan kesimpulan. Akhiran, akhiran. Panutup, penutup. Purpose, artina tujuan. Saran, saran. Jadi bahasa Sunda natina kecap kesimpulan nyaeta kacindekan. Tapi bakal leuwih merenah lamun nyebut kacindekan. Soal saterusna. Saya berangkat ke sekolah pukul 6.00. Sedangkan ayah berangkat bekerja pukul 7.00. Kalimah di luhur lamun ditarjamahkeun kana basa Sunda jadi A. Abdi angkat ka sakola tabu genep 00 sedengkeun bapak abdi angkat damel tabu 7.00. B. Abdi angkat ka sakola tabu genep 00 sedengkeun pun bapak angkat damel tabu 7.00. C. Abdi miyos ka sakola tabu genep 00 sedengkeun pun bapak angkat damel tabu 7.00. Abdi indit ka sakola tabu genep 00 sedengkeun bapak abdi miyos damel 7.00. E. Abdi miyos ka sakola tabu genep 00 sedengkeun bapak abdi angkat damel tabu 7.00. Tah ayeuna urang pisah-pisahkeun heula kecapna. Aya angkat, miyos, jeung indit. Ieu teh nu disebut undak usuk basa. Tah keur kasaha larapna angkat, miyos, indit teh? Angkat keur kabatur, miyos keur kasorangan, indit basa loma atawa keur kababaturan. Jadi jawaban anu paling bener nyaeta abdi miyos ka sakola tabu genep 00. Soal saterasna nyaeta ngeunaan dongeng. Tah ieu ya dongeng si kabayan nya. Teksna panjang lumayan, lamun dibaca teh bakal meakeun waktu. Tapi aya tipsna, ngarah urang teu meakeun waktu kumaca caritana, urang langsung tingali kana pertanyaanna. Kalimah ieu nu kaasup kana kalimah pangjurung nu aya dina teks nyaeta A. Majar rek ngalalauk, B. Tong rea omong, C. Maneh engke peuting dahar jeung belum lauk we, D. Engke peuting akang rek ngalalauk. Gancang buru cokot kaditu. Tah, jadi tina pertanyaanna nyaeta dititah neangan kalimah pangjurung nu aya dina teks.
Tah, urang kudu apa heula kalimah pangjurung teh cirina aya kecap naon, sarta harti kalimah pangjurung teh naon. Kalimat pangjurung nyaeta kalimat pendorong. Kalimat pendorong teh naon wae cirina, aya jig, aya sok gerak, aya gancang. Tah, ayeuna kurang screening si teks ieu baca gancang ya. Jadi henteu dibaca sakumaha maca umumna, tapi di screening di teangan bisi aya ciri-ciri tina kecap pangjurung. Teangan mana? Oh, aya ye ciri tina kecap pangjurung teh nyaeta aya kecap gancang. Tah, gancang buru cokot kaditu. Teangan dina opsina A, B, C, D atau E nu aya kecap gancang. Oh, berarti jawabanna E, gancang buru cokot kaditu. Jadi, lamun aya teks panjang siga kieu, leuwih hade lamun dibaca heula pertanyaanna atau parentahna, sanggeus kitu dianalisis naon harti tina parentahna, sanggeus kitu teangan oge ciri-ciri tina eta parentah. Tah, kakaraku urang di screening teangan kecapna. Jadi kapanggih jawabannya nyaeta gancang buru cokot kaditu. Soal saterusna masih dongeng. Tah, pertanyaanna nyaeta tina sempalan dongeng di luhur kagambar karakter tokoh anu berarti ieu mah kudu dibaca. Kumaha karakter tokoh tina gambaran wacana ieu? Leuh, tada teuing resepna lamun aing jadi merak. Bulu endah pating gurilap mun katojo ku panon poe. Nah, ari aing bulu hidung lestreng, suku pacer, pamatuk gede, manitu mararatut. Nah, berarti ngagambarkeun naon? Opsina A, henteu puas kana kaayaan sorangan, B, puas kana kaayaan sorangan, C, agul boga awak anu alus, D, muji kaayaan batur nu leuwih alus, E, muji kaayaan diri sorangan. Coba ayeuna urang tingali anu A, henteu puas kana kaayaan sorangan. Nah, kagambar teu di dieu teu percaya diri karena awak sorangan. Kagambarnya cirian heula. Puas karena keayaan sorangan. Nah, aya teu kalimah anu nuduhkeun yen manehna teh ngarasa puas karena keayaan sorangan, karena awak sorangan. Eueuh nya darantaran manehna dina ieu carita ngagogoreng diri sorangan. C, agul boga awak anu alus. Nah, aya kalimah anu nembongkeun ngagul-agul diri sorangan? Eueuh. D, muji kana kaayaan batur nu leuwih alus. Aya teu muji-mujina? Aya. Tapi di dieu kalimahna leuwih ka nuduhkeun yen manehna teh ngarasa teu percaya diri atawa ngarasa hanjakal ku awak sorangan. Cirian deui, tah berarti kemungkinan opsina antara A jeung D. Ayeuna nu E, muji kaayaan diri sorangan. Aya teu kalimah anu nuduhkeun muji kana diri sorangan? Eueuh nya. Jadi opsi kemungkinanna nyaeta A jeung D. Ayeuna urang tingali anu D, muji kaayaan batur nu leuwih alus. Bener di dieu si tokohna teh muji dina kalimah bulu endah pating gurilap mun katojo ku panon poe. Tapi dina kalimah samemehna leuh tada teuing resepna lamun aing jadi merak. Hartina kabita ku kaayaan batur sarta henteu puas kana kaayaan sorangan. Sabab di dieu disebutkeun na ari aing bulu hidung lestrem suku pacer jeung sajabana. Tah berarti jawaban anu paling tepat nyaeta A, henteu puas karena kaayaan sorangan. Soal saterusna masih dongeng, ieu aya sempalan dongeng, langsung kana pertanyaanna. Dongeng teh dipasing-pasing jadi sabaraha jenis? Fabel, parabel, sage, mite, sasakala. Dumasar ciri-cirina sempalan dongeng si kabayan ngalanangka kaasup kana jenis dongeng A, fabel, B, mite, C, parabel, D, sage, E, sasakala. Naon eta fabel? Fabel nyaeta dongeng ngeunaan sasatoan. Mite dongeng nu patali jeung kapercayaan masyarakat. Parabel dongeng kahirupan jalma anu kalakuanna mahiwal. Sage nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung sajarah. Sasakala nyaritakeun asal-usul hiji tempat, ngaran sasatoan atawa tutuwuhan. Tah, tina opsi ieu urang sabenerna teu kudu maca oge geus bakal kapanggih. Yen dongeng si kabayan teh dongeng nu nyaritakeun kahirupan jalma anu kalakuanna mahiwal.
Jadi pikeun ngahemat waktu, sabenerna saderek teu kudu maca dongengna. Sabab geus apal di dieu oge disebutkeun dina soalna oge si kabayan ngalanangka. Berarti kaasup kana parabel. Langsung we pilih parabel gitu. Jadi sangkan hemat mah fokus kana pertanyaanna, kata kuncina jeung jawabanna. Satuluyna soal kawih. Di dia aya 2 rumpaka, simpen heula rumpakana, tuluy baca heula soalna. 2 kawih digigir kaasup kana jenis kawih. Tah, kakara dibaca ku urang. Sabab geus apa pertanyaanna naon? Dibaca di mana-mana, di kampung, di kota, tos kakoncara ku nikmat rasana. Sampe asalna tos direka-reka naon namina, duh mata kabita. Peuyeum Bandung kamasur, pangaosna teu luhur ku sadaya kagaleh sepuh jeung murang kali. Biasana saderek ngadangukeunna ieu teh mangrupa lagu pop. Satuluyna di dieu aya lagu Ayang-ayang gung. Ayang-ayang gung gung goongna rame menak kiwastanu nu jadi wadana. Nah maneh kitu tukang olo-olo loba anu giruk kruket jeung company. Niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kangjeng dalem lempa lempi lempong ngadu pipi jeung nu ompong jalan ka Batawi ngemplong. Tah berarti rumpaka kakawihan biasana lagu kaulinan barudak. Ayeuna tingali dina opsina. A. Pop Sunda kawih klasik. Nah anu belah katuhu kawih klasik lainnya sabab teu katingali aya ciri kawih klasik. 2. Kawih klasik tembang. Anu kenca lain kawih klasik, anu katuhu lain tembang. Berarti anu B antep. C. Pop Sunda kakawihan. Anu kenca tadi pop Sunda, anu katuhu kakawihan. Berarti C simpen heula. A jeung C disimpen. D. Sunda klasik pop Sunda. Teu. E. Kawih kakawihan. Tah ayeuna nu E aya kawih jeung kakawihan. Anu kenca kawih teu? Kawih, tapi kawihna kaasup kana pop Sunda. Mana anu paling merenah? Jawabanna nyaeta pop Sunda jeung kakawihan. Satuluyna soal masih kawih. Perhatikan ku hidap sempalan kawih dihandap. Peuyeum Bandung kamasur pangaosna teu luhur. Ku sadaya kagaleh sepuh jeung murang kali. Pertanyaanna, kawih digigir teh nyaritakeun A. Peuyeum teh asalna ti Bandung. Bener teu dina kawih digigir nyaritakeun peuyeum teh asalna ti Bandung? Henteu nya, nyaritakeun oge yen peuyeum Bandung teh kamasur. Jadi peuyeum henteu salawasna asalna ti Bandung. B. Peuyeum Bandung kagaleh ku sepuh jeung murang kali. Bener? Bener. C. Murang kali jeung sepuh resep peuyeum. Disebutkeun teu? Henteu nya, disebutkeun oge kagaleh ku sepuh jeung murang kali. D. Peuyeum Bandung teh kamasur pisan sareng hargana mirah, kapeser ku sepuh sareng murang kali. Bener teu? Bener. Berarti ayat B jeung D. Ayeuna nu E. Peuyeum Bandung enak pisan sareng hargana mirah, kapeser ku sepuh sareng murang kali. Tah, berarti oge kaasupnya, kaasup opsi nu dipertimbangkeun. Tapi coba tingali tina rumpakana dicaritakeun teu yen peuyeum Bandung teh enak pisan. Henteu nya tina rumpaka nu ieu mah. Berarti mana anu paling tepat? Naha A, naha B, naha D, naha E. Tah, ayeuna tingali nu paling lengkep. Peuyeum Bandung teh kamasur pisan sareng hargana mirah, kapeser ku sepuh sareng murang kali. Kali mah dina opsi D ngawakilan pisan kana sempalan rumpaka digigir. Berarti jawabanna nyaeta anu D. Sabab anu D dianggap leuwih ngawakilan kana eusi carita rumpakana. Soal saterusna masih kawih. Di dieu aya 2 rumpaka kawih. Kawihna aya malati di Gunung Guntur jeung kakawihanna cing ciripit. Pertanyaanna, perhatikan rumpaka digigir. Bedana kawih jeung kakawihannya eta. Coba dibaca. Malati di Gunung Guntur ligar dina paninengan. Nasaha nu baris metik kuring mah da puguh jauh biheung kadongkang. Ieu kawih teh eusina nyaritakeun kahirupan manusia dewasa. Tapi kakawihan patalina jeung kahirupan barudak. Cing ciripit tulang bajing kacapit, kacapit ku bulu pare sesekeutna. Coba dalang mawayang jrek-jrek nong. Naon atuh nu ngabedakeunna? Ayeuna urang tingali opsina. A. Kakawihan boga wirahma nu geus tangtu. B. Kakawihan digunakeun dina kaulinan barudak. C. Kakawihan kabeungkeut ku aturan guru lagu.
D. Kawih digunakeun dina kaulinan barudak. E. Kawih kabeungkeut ku aturan guru wilangan. Coba anu paling tepat nyaeta naon opsina? Kakawihan boga wirah tangtu? Boga, tapi dina kawih oge aya wirahmana. Jadi henteu beda. Tuluy, kakawihan digunakeun dina kaulinan barudak. Bener teu? Bener. Kakawihan kabeungkeut ku aturan guru lagu. Nah, dina kakawihan aya guru lagu jiga pupuh? Henteu. Kawih digunakeun dina kaulinan barudak. Nah, kawih sok digunakeun dina kaulinan barudak? Henteu. Kawih kabeungkeut ku aturan guru wilangan. Nah, kawih kabeungkeut ku aturan guru wilangan jiga pupuh? Henteu. Tah berarti jawaban anu tepatna nyaeta kakawihan digunakeun dina kaulinan barudak. Satuluyna, soal masih kawih, aya samparan rumpaka dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah. Diri nu lamokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya. Para prasetina rumpaka kawih digigir nyaeta. Tah, para prasete naon hartina? Para prasete nyaeta nulis ulang ide atau gagasan anu geus nyampak make basa sorangan atawa sangkan nu maca teh leuwih babari maham kana eusi nu hayang ditepikeun. Berarti naon jawabanna? Urang tingali opsina. A. Jalma nu keur menta pangampura. B. Jalma nu keur lamongkot ku dosa. C. Taya deui pamuntangan. D. Jalma nu keur ngamparkeun sajadah. E. Jadi jalma kudu pasrah sumerah. Coba ditingali, dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah, diri lamokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya. Berarti kira-kira opsi mana anu paling tepat? Taya di pamuntangan, jalma nu ngamparkeun sajadah atawa jadi jalma kudu pasrah sumerah? Jawaban anu paling tepat nyaeta jalma nu keur menta pangampura. Sabab di dicaritakeun yen jalma eta teh keur sumujud pasrah dina amparan sajadah, nyanggakeun diri anu lamokot ku dosa. Saterusna soal paguneman. Jadi aya contoh paguneman antara emang jeung alo. Emang, nya lo dodoja ka manusa teh siga nu bebeakan, nya masing salabar bae pasrah nyang hareupan cocoba. Cek alona, timimiti lini di Lombok, tsunami jeung likuifaksi di Palu, dituturkeun ku tsunami di Banten jeung Lampung. Akhir-akhir ieu loba daerah nu keuna ku caah. Tah, eta pagunemanna. Ayeuna kana pertanyaanna. Eta paguneman teh nyaritakeun naon kira-kira? Opsina A. Kajadian musibah di Indonesia. B. Musibah ka di dunya. C. Perluna sifat sabar. D. Rupa-rupa cocoba. E. Tsunami di Aceh. Anu paling tepat jawabanna nyaeta coba ditingali deui. Di dieu nataan rupa-rupa musibah. Musibah di mana? Musibah di Indonesia. Berarti jawabanna nyaeta kajadian musibah di Indonesia. Tatulina soal warta. Salian ti aktual, warta oge ngabogaan sifat faktual. Anu hartina nyaeta A. Heubeul, B. Anyar, C. Nyata, D. Rekaan, E. Kapake. Kira-kira naon jawabanna? Faktual berarti ayana fakta, ayana kenyataan. Jadi jawaban anu paling bener nyaeta nyata. Tatuluyna masih warta. Di dieu aya teks warta salajengna. Kusabab panjang urang simpen heula tuluy kana pertanyaanna. Pokok pikiran utama nu aya dina warta di luhur nyaeta ieu soal nitah neangan pikiran utama nu aya dina warta. Coba ayeuna ditingali. Dina raraga ngamumule budaya Sunda, Wali Kota Bandung geus ngaluarkeun aturan anyar nu eusina nganjurkeun ka sakumna pelajar jeung mahasiswa sangkan marake pakaian adat Sunda unggal kue rebo. Tah eta nu disebut pikiran utama. Ayeuna tingali dina opsina aya teu? A. Dipihareup para pelajar ngabogaan sikap nu hade. B. Dina raraga ngamumule budaya Sunda. C. Ieu aturan teh minangka komitmen wali kota dina ngalaksanakeun program. D. Wali Kota Bandung ngaluarkeun aturan anyar sangkan make pakaian adat Sunda. C. Budaya Sunda geus kadeseh ku budaya deungeun. Tah ayeuna tingali opsi anu aya kemungkinan bener nyaeta dina raraga ngamumule budaya Sunda jeung Wali Kota Bandung ngaluarkeun aturan anyar sangkan make pakaian adat Sunda. Ayeuna tingali opsi anu B.
dina raraga ngamumule budaya Sunda. Eta kalimahna henteu lengkep, gantungnya. Tapi anu de Wali Kota Bandung ngaluarkeun aturan anyar sangkan marake pakaian adat Sunda, eta ngawakilan kana pokok pikiranna. Jadi Wali Kota Bandung teh ngaluarkeun aturan anyar sangkan marake pakaian adat Sunda. Kunaon bet aya aturan eta dina raraga ngamumule budaya Sunda? Berarti jawabanna D. Satulina soal babasan. Ari boga dahareun loba teh ulah pelit atuh jang bere batur. Babasan anu marenah pikeun pasipatan jalma saperti dina kalimah di luhur nyaeta A. Amis budi, B. Hejo tihang, C. Berat dirit, D. Buntut kasiran, E. Hampang leungeun. Tah, sangkan apal jawabanna naon urang ge kudu apal kana harti-hartina. Nyaeta Amis budi hartina somea, hejo tihang resep ganti-ganti atau pindah-pindah pagawean. Berat birit hese ditita atau kedul. Buntut kasiran medit. Hampang leungeun resep atau bari tunggal-tunggel. Coba tingali tina ungkara kalimahna. Ari boga dahareun teh ulah pelit. Berarti babasan anu tepat pikeun jelema anu pelit nyaeta buntut kasiran. Soal saterusna sisindiran. Sing getol nginum jajamu nugunana nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu nuguna dunya akhirat. Pertanyaanna, eusi sisindiran di luhur mangrupa A. Sesebred, B. Piwuruk, C. Silih asih, D. Kanyaah, E. Heureuy. Taina urang titenan. Naon sih eusi tina sisindiran eta teh? Nyaeta ingetan orang sing getol neangan ilmu anu gunana dunya akhirat. Jadi watak sisindiran teh dibagi tilu, aya piwuruk, silih asih, jeung sesebred. Piwuruk hartina papatah, silih asih nyaeta silih pikanyaah, silih pikadeudeung, sesebred hartina heureuy. Berarti di dieu anu paling tepat jawabanna nyaeta piwuruk, sabab di dieu mapatahan urang kudu getol neangan ilmu. Satuluyna soal pupuh. Di dieu aya pupuh wirangrong, barudak mangka ngalarti ulah rek kadalon-dalon, enggon-enggon nuntut ilmu mangka getol, mangka tigin pibekeleun sarerea modal bakti ka nagara. Pertanyaanna, pola guru lagu jeung guru wilangan pupuh wirangrong nyaeta, tah lamun aya soal siga kieu mah babari. Sabab geus aya rumpakanna. Saderek tinggal ngitung we sabaraha guru wilangana aya naon wae guru laguna. Pilihanna 8I 8O genep U 8I 8A 8A, B 8I 7O 8U 8I 8A 8A, C 8I 8O 8U 8A 8I 8A, D 8I 8O 8U 8I 8A 8A, E 8I 8O 8U 8I 8E 8A. Ayeuna urang analisis bebarengan tina kalimah barudak mangka ngalarti. Tah carana siga kieu nya dirucat dipisah-pisahkeun. Barudak mangka ngalarti aya 8I. Rucat deui nu kadua ulah rek kadalon dalon. Aya 8 guru laguna O, 8O. Nu katilu enggon-enggon nungtut ilmu, 8U. Mangka getol mangka tigin, 8I. Pibekeleun sarerea, 8A. Modal bakti kana gara, 8A. Tah ayeuna urang tingali dina opsi-opsina jawabanna nyaeta 8I, 8O, 8U, 8I, 8A, 8A. Jadi jawabannya nyata D. Soal saterusna ngeunaan resensi. Drama Tukang Asahan nyaritakeun lalampahan nu dagang batu asahan, nu geus kukurilingan tapi teu payu. Tuluy tepung jeung mahasiswa nu milu ngadangukeun batu asahan. Sempalan di luhur teh contoh resensi. Resensi nyata karya tulis nu eusina ngajen atawa nganilai hiji karya sastra. Resensi boga sistematika nu geus tangtu ti mimiti judul nepi ka kaunggulan jeung kahengkeran karya sastra.
Sempalan di luhur kaasup kana bagian A. Judul resensi, B. Identitas karya sastra, C. Ringkesan carita, D. Kapangarangan jeung kaaktoran, E. Kaunggulan jeung kahengkeran. Lamun milih judul resensi, anu ditingalikeun di dieu lain ngan ukur judulna wungkul, tapi ayana ringkesan carita. Identitas karya teu dicaritakeun, ayana ringkesan carita. Kapangarangan jeung kaaktoran teu dicaritakeun, kaunggulan jeung kahengkeran oge teu dicaritakeun. Jadi pilihan anu bener nyaeta ringkesan carita. Soal saterusna, tradisi Sunda. Saacan acara jatuk rami, umumna kulawarga calon panganten lalaki ngadatangan kulawarga calon panganten awewe. Pikeun ngalamar atawa nyeurehan. Aya sababaraha alasan naha ngalamar teh disebut nyeurehan. Alasan nu pangmerenahna pikeun zaman kiwari nyaeta A. Asalna tina kecap reureuh nu artina calon panganten kudu eureun ngalakukeun sagala rupa hal. Atuh eureun ngalakukeun sagala rupa hal mah meureun buntu kahirupannya, berarti opsi A salah. B. Asalna tina kecap reureuh nu hartina kudu eureun neangan awewe atau lalaki nulian. C. Asalna tina kecap seureuh sabab seureuh teh jadi ciciren wanoja Sunda. D. Asalna tina kecap seureuh sabab seureuh teh simbol tina kahayang nu pancet tur wening. E. Nyeurehan teh asal tina kecap seureuh jeung reureuh nu geus jadi katangtuan ti karuhun. Coba ditingali tina opsi-opsi ieu anu leuwih asup akal, anu bisa ditarik karena kebiasaan zaman kiwari. Ngalamar mangrupa nalian hiji awewe sangkan henteu neangan deui lalaki sejen, kitu oge lalakina henteu neangan lalaki sejen. Jadi dina ngalamar ayana hiji pasini jangji. Berarti jawaban anu paling merenah nyaeta asalna tina kecap reureuh nu hartina kudu eureun neangan awewe atawa lalaki nu lain. Satuluyna, carita babad. Baca sempalan carita babad carios Prabu Siliwangi di handap. Ayeuna ulah waka maca sempalan carita babadna, tapi baca heula soalna. Tina sempalan babad di luhur katiten ayana unsur sastra buhun nyaeta urang baca deui opsina. A. Mantra, B. Sajak, D. Wawacan, C. Guguritan, E. Sawer. Ayeuna urang analisis bebarengan. Aya teu mantra dina ieu sempalan. Urang screening, aya nya dina ungkara ngageureuyeum mapatkeun jampe ajian hongnya ing Sukma Dibian. Eta nya sajak, aya teu sajak di screening ku urang. Teu aya. Wawacan, nah bentukna wawacan teu? Henteu. Guguritan, nah wanguna guguritan teu? Henteu. Sawer, nah aya teu kidung sawer dieu? Teu aya. Berarti jawabanna nyaeta mantra. Soal saterusna, carita wayang. Dumasar tabel silsilah digigir, Ambalika Kapratipa pernahna. Ayeuna urang tingali, posisi Ambalika teh nyaeta anakna Gangga jeung Santanu. Ari Gangga jeung Santanu anakna Sunanda jeung Pratipa. Berarti Ambalika Kapratipa teh pernahna A. Alo, B. Emang, C. Nini, D. Aki tigigir, E. Suan. Babarinya jawabanna anu bener nyaeta Nini. Lamun ka Sunanda berarti Aki. Siga kitu saderek, sababaraha contoh soal kanggo US atau pra US kelas 12. Mudah-mudahan tiasa ngabantu karena soal-soal anu hese. Mudah-mudahan oge aya manfaatna kalian tiasa dibagikan linkna ka rencangan supaya babarengan diajar. Engke bakal aya deui soal-soal saterusna kusim kuring bakal dibahas di dieu. Atur nuhun sateacana anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula. Pamungkas ti sim kuring sampurasun.